Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang? Alhamdulillah dinten ieu urang tiasa patemang deui dina pelajaran bahasa Sunda. Dina dinten ieu urang lebet ka pangajaran genep anu temana kaendahan Indonesia. Dina pangajaran ieu urang bakal diajar ngeunaan sajak, aksara gede jeung kakawihan. Satracan diajar, hayu urang kawitan ku maca bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sajak nyaeta sastra wangun ugeran atawa puisi nu teu kauger ku patokan-patokan. Dina macakeun sajak, hideuk kudu apal heula naon eusi sajakna. Sajak yaitu salah satu karya sastra berbentuk puisi yang tidak terlalu terikat oleh aturan. Dalam membacakan sajak, kita harus tahu terlebih dahulu apa isinya. Dina macakeun sajak, urang kudu merhatikeun nu kahiji sora atawa lafal. Nyaeta kategasan jeung kajelasan dina macakeun sajak. Anu kadua, urang kudu merhatikeun lentong atawa intonasi. Nyaeta katepatan naik jeung turunna sora nu cocok jeung eusi sajak. Anu katilu, urang kudu merhatikeun pepeta atawa mimik. Nyaeta kaayaan wajah nu cocok jeung eusi sajak. Dalam membacakan puisi, kita harus memperhatikan yang pertama adalah suara atau lafal, yaitu tentang kejelasan dan ketepatan dalam membacakan sajak. Yang kedua, intonasi, yaitu naik turunnya suara yang sesuai dengan isi sajak. Yang ketiga adalah mimik wajah, yaitu keadaan wajah kita ketika kita membacakan sajak sesuai dengan isi sajak yang kita bacakan. Sajak ieu judulna lagu budak dagang. Sajakna eusina nyeritakeun kaayaan sedih. Lagu budak dagang tina Mangle Alit nomor 2043. Pasar ngajajar, warung ting carentul, kaki lima paloba-loba. Doa mintul jang jawakan mental. Boro repok mangsa ngitung rugi laba. Oplet putut zaman mangandra, kiwari angkot paloba-loba. Motor Jepang jeung motor Cina, balawiri jadi riweuh nu teu boga. Si bungsu, si goler teu kaampeuh reana. Di dunia angger loba nu teu kabagian dunia. Duh Gusti, kedah ngical naon abdi ayeuna. Aksara gede disebut oge aksara kapital. Nyaeta aksara nu ukuran jeung bentukna khusus. Biasana digunakan jadi huruf mimiti nu aya di awal kalimah. Huruf besar atau disebut juga huruf kapital yaitu huruf yang ukuran dan bentuknya khusus. Biasanya digunakan menjadi kagunaan aksara gede diantarana nyaeta pikeun ngamimitian nulis kalimah, nuliskeun ngaran jelema, nuliskeun ngaran patempatan, nuliskeun ngaran poe jeung bulan, nuliskeun judul teks buku bab jeung sajabana, jeung nuliskeun ngaran singkatan atawa gelar. Latihan nulis make aksara gede. Nu kahiji, isukan barudak kelas 3 rek ka Museum Sri Baduga. Kuduna kalimah nu bener ditulisna, isukan I-na make huruf gede kusabab ngamimitian kalimah jeung kecap Sri Baduga S-na make huruf gede kusabab nunjukkeun tempat. Dadang keur ka pasar baru. Cara nulis nu benerna, dadang huruf D-na kudu gede kusabab nunjukkeun ngaran jelema. Huruf P jeung B dina kecap pasar baru kudu gede kusabab nunjukkeun ngaran tempat. Udi keur sasapu di sakola. Huruf U dina kecap Udi kudu make huruf besar kusabab Udi teh ngaran jelema. P
Pandu meuli mangle di Palasari. Huruf P dina kecap Pandu make huruf gede kusabab ngaran jelema. Huruf M dina kecap mangle make huruf gede kusabab ngaran majalah. Kitu deui huruf P dina kecap Palasari nu artina tempat. Jajat keur nulis dina meja. Huruf J dina kecap jajat kudu make huruf gede kusabab jajat teh ngaran jelema. Tati keur mantuan indungna babaresih di imah. Huruf T dina kecap tati kudu make huruf gede kusabab tati teh ngaran jelema. Yudi hormat ka indung jeung bapa. Huruf Y dina kecap Yudi kudu make huruf gede kusabab Yudi teh ngaran jelema. Samemeh asup ka imah teh ucapkeun salam heula. Huruf S dina kecap samemeh kudu huruf gede kusabab kecap samemeh teh ngawalan kalimah. Kakawihan nyaeta salah sahiji rupa lalaguan Sunda. Ditilik tina rumpakana kakawihan mangrupakeun oge karya sastra dina wangun ugeran atawa puisi. Kakawihan yaitu salah satu jenis lagu dalam bahasa Sunda yang jika dilihat dari susunan katanya termasuk ke dalam karya sastra berbentuk puisi. Di dieu aya kakawihan nu judulna Ayang-Ayanggung. Hayu urang nyanyikeun sasarengan. Dukina pengajaran genep dicekapkeun duwi ka dieu wae. Kasimpulanna, dinten ieu urang diajar ngeunaan sajak nyaeta sastra wangun ugeran atawa puisi nu teu kaueur ku patokan-patokan. Nu penting dina macakeun sajak, hideuk kudu apal heula naon eusi sajakna. Macakeun sajak kudu merhatikeun sora, lentong jeung pepeta. Anu kadua, urang diajar ngeunaan aksara gede. Disebut oge aksara kapital nyaeta aksara nu ukuran jeung bentukna khusus. Huruf gede biasana digunakeun dina ngamimitian nulis kalimah, nuliskeun ngaran jelema, patempatan, ngaran poe jeung bulan, nuliskeun judul, nuliskeun singkatan jeung gelar jeung sajabana. Anu katilu, urang diajar ngeunaan kakawihan nyaeta salah sahiji rupa lalaguan Sunda.
Ditilik tina rumpakana kakawihan mangrupakeun oge karya sastra dina wangun ugeran atawa puisi. Kakawihan sok diiringi ku aditra atawa alat musik. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Urang tutup ku macakeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten nu kasuhun tina sadmudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.